teh sok nyanyi. Nyanyi naon? Suan teh ngomong heula aing. Nyanyi eta gitar heula pan nyanyi heula. Biar saling mencari, biarkan dia terpenjara dalam hatinya rasa jauh hatinya hanya katakan apa pastikan takkan kembali lemparkan kawanan lalu biarkan kau pergi saling kau selalu sendiri sampai kapanpun sendiri hingga kau lelah menanti hingga kau lelah menanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus assalamualaikum. Saya benar. Assalamualaikum jadian. Jadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya host Atep Michael. Anjing Atep Michael. Kalau asli veteran. Kalau asli. Aku mau panel kita. Jadian deui lah. Jadian. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Atep dan host saya. Sama nih. Palsukeun ngaran urang. Ngaranna palsu. Lain palsukeun ngaranna. Bersama anjing seri wae. Bersama saya Atep dan host anu da tepansnya anunya. Naon atulah anu rada gahar gitu. Rada gahar atuh. Udin. Pak nya aya gede iklan Udin sadunia teh. Kembali. Di mana mah Asia Udin. Kembali kumaha bos aing nuturkeun usaha digaji aing. Baru tulis kana. Oke, good. Bersama host Udin bertemu lagi di acara Gibah Community Tawewel. Anjing gitu kenaan kita. Baik. Kembali. Yang disponsori oleh sponsor. Sacanaya anjing. Oh, sponsor naon sudah. Patang repokan ya kayak. Asli anjing. Can aya ieu. Di aing jadi hal satu. Kembali sugan karep mah gitu aya lah sugan daya-daya wae. Nah gitu gini pemirsanya. Kahiji acara urang teh cara sponsor tapi teu bae. Tapi dah anu penting mah tong poho we eta loncengna di non ditakol atau dipencet nya. Kumaha we eta carana. Yang tong hilap subscribe-na atau bahasa milenial mah sabret gitu. Ya Itu ngarah teh teh. Anu umat eta da teu mayar sabretnya. Dan mayar mah pencet token listrik. Anjing ah goblok. Ade. Tatong pokok amat geus lalajot teh komen dah. Komen naon curhat naon share atau kirimkeun ka tetangga ka lurah ka RT ka RW mau maneh bebas yang pentingnya. Ada teh urang. Ada. Geus sakieu. Sok we heula anak tuh. Tah. Ih, serius anjing. Aing mah asli. Asli. Ieu mah seri ori aing. Tah urang teh dina acara ieu teh kumaha wae ieu teh acara. Teh bintang tamu. Bintang tamu teh judulna teh naon wae? Rade. Aya tina naon wae? Tina Tani, tapi informasinya mah halus orang neangan deh gitu, nya langsung ke lembur tapi ke rewa jelemana sih, langsung we ke pemajikana gitu, nyesok we cenah, cing deh aja we da dibayar cing teh gitu, langsung we tanda tangan gitu, nu jadi mah biasa we CSD babaturan gitu,
Tapi ripuh di Bandung nanti. Nah gitu. Cenah. Ripuh kumaha maksudna ieu? Jadi dagang ting dagang naon. Kan geus we lah daripada urang naon bisi bejati batur gitu, geus langsung ti naon panggil aja jelemana lah ini ge. Oh. Gitu. Tah kitu cenah. Carita nama ieu teh aya nu tukang tani hiji, kemudian anu tukang dagang hiji. Deui ting cacat ting teh. Ada ding teh. Anjing. Anjing cacat. Aing paure pae ka dieu ngaronang gua. Teh apa urang eta mah. Ngan terakhir teh torek. Terakhir panggil teh. Torek. Eta jelema teh kumaha jelema? Sasatu. Teuing tah. Entong CS. CS baheula. CS baheula. Sugane urang kenalnya ada urang neangan teh teh jeung urangnya. Henteu. Dia cicing. Aing ge nu neangan mah ieu ripuh. Oh, kumaha aja. Oh. Kok korosak. Oh, anjing. Asli. Dari mana kumaha imah? Teuing euy mana mah teh Oh, ting nu manehna urang asup teh ting nu dulurna gitu. Teuing imah manehna mah. Terakhir diliwetan kata nu manehna ada sabaraha diliwetan 5an raja. Anjing. Teuing ada mah meureun maju meureun ayeuna mah meureun gitu. Ayeuna. Bos kitu we meureunnya kitu. Oh, meureun da pasti bakal penasaran mun barayanya. Tapi kesim kuring mah ayeuna mah urang judulan we atuh. Ya, judulna. Judulna teh ayeuna nu keur wabah nu viral geuning. Oh, ayeuna. Kasebutna teh naon? Cokorna roromeheun. Corona. Oh, corona. Covid. Covid teh eta Covid-19. Nah, urang judulan we nya. Judulna teh kala urang gitu teh. Judulna teh kira teh tukang tani ku corona. Tukang tani opan papanasan meureun. Tapi bakal bisa wae kadampak mah meureun gitu. Urang geus we nya. Enggak salah. Tukang tani jeung nu jadi tukang cimol. Teuing teu jelas identitasna ngan eta anu telepon unggul ngobrolna gitu ngan haju wae cem manehna teh gitu. Teuing ripuh teh naman. Geus kieu judulna mah tukang tani kawabahan corona. Itu nya. Bisa jadi. Enggak ini penasaran euy. Geus Cari kayaknya. Baraya oge pasti beureunya penasaran tah baraya. Orang panggil ka ayeuna mah. Tukang cimol lah tah tukang naon? lain ting tukang cimol ting tukang naon. Ting tukang cilok itu da bejana mah. Segala digarap ditu na teh. Usahana teh. Karena naonnya udah. Karena naonnya dagang-dagangan gitu. Sial wae, gitu, sial wae. Mana teh? Orang panggil wae tuh langsung. Panggil lah. Tah, ini orang panggil bintang tamu nu kahiji we lah nya. Sangaranna udah kudu apanya? Saha ngaranna? Ini ngaranna saha sih teh? Manggil bintang tamu teh apa ngaranna piraku anjing kudu aing wae diarana. Biar teu ngeunaheun kumaha. Saha tuh dua tukang cilok nu pantes we. Oh, deui euy. Ngaranna teh. Andri. Oh, Andri. Orang panggil lah atuh lah. Orang keprokan mah nya, keprokan ulah. Tahun dikeprokan wae lah. Kajarkeun nya patinya. Ieu lebat ki. Iki tadi ki. Ketrok ulah. Toh. Oh nya siga wayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning. Bebaturan ieu. Oh, ya dia. Wow. Alhamdulillah. Ampura. Kumaha ya di Di wae? diuk. Ini sian jedok di dieu. Sia jedok di dieu. Tahu yang bintang tamu atuh buku gitar dari dong. Podcast kan dilebatan. Alhamdulillah. Sugan teh saha bintang tamu teh Baheula pernah sapabrik. Baheula perasa pabrik nya ieu mah. Sapabrik. Alhamdulillah. Ayeuna Kana kana wae ki. Ya, ya di gawe di Bandung. di Bandung. Karena naon eta ayeuna kumaha tuh? Ya, Di Bandung? teh diajar dagang. Oh, dajar lagi. Cakan kana dagang aya nama. Terus henteu Udah, kunaon tak akibat kumaha ieu? Bejana loba ceuk corona ceuk tau kumaha dampakna ieu. Oh, corona mah heueuh teh corona naon eta teh? Corona ya namanya. Ai katalah di lemboro ceuk orang Sunda udah kolot mah teu apal berita teu apal ngomongna cokor we gitu. Dampak kolot corona teh eta mah. Gitu tah. Tapi dia kunci senang lah nanti lah.
kungsi. Nah, alhamdulillah ngalaman sih. Alus heula ada Galak denungan galak. teu galak biasa we gitu. Da aing nu mah teu payu kumaha atawa ngiderna jauh gitu. Ngidar teh aya mun ti paseh mah kababakan sagu lah. Dorong gitu. Kadorong roda ketika aya hampir 45 menit. 45 menit. Kadorong roda kieu. Sapoe sabaraha? Ai mimiti Bersihna. bersihna 70.000. Tapi teh didorong Didorong. cepret. Kadorong roda Jabrak, ayo kieu sajauhna. Saripungna. Kembali mah. Tapi kumaha ayeuna geus boga budak atau kumaha ye keur pre kieu. Da geus pre meureun nya kana usaha da PPKM meureun di PSBB keneh. PPKM, PSBB ning level 1, level 2 nih. Heeh. Ayeuna mah teu lang mah geuning baheula di dieu ge ngalaman kitu nya. Malahan nempok gitu geuning di jalan-jalan teh baheula mah. Keur aya corona pasar nonggeng. Jadi lain balanya jadi nempole nu naronggeng gitu. Tah eta kumaha di Bandung aya teu model ayeuna masih keneh aya pasar nonggeng kitu mah. Oh, gua di Bandung pasar nonggeng. Ayeuna Lain toko mah. Toko. Lain toko gitu. Oh, gini, sok. Balanya sih mah. Anjing aing mah ngaruh. Urang mah paling balik dagang cicing, balik dagang Oh, cicing. Ngarengkol cicing. Cicing eta raya. Oh dari ieu mah nya Heeh, di Bandung dah. harinya kieu. Ayeuna mah da teu kabeh kayaknya karabeh ayeuna kadampak geuning. Usaha geuning nya lalibu dagang puguh ning nu bangsa jelema leutik geuning ke caritana gulung tikar gitu. Urang ge mimiti mah saminggu 2 minggu mah alus dagang teh gitu. Kade-kadenakeun mah eueuhan. Seluk-belukna ngaranna dagang pengalaman dagang teh. Pengalaman dagang peureunya. Abis pahit peurna teh dagang heueuh ngarasa kieu nya urang. Nah gitu. Itu geuningnya tah kitu baraya geuning nu dicaritakeun teh geuning ti saprekna aya wabah teh tah loba nu dampakna geuning nya jeung urang teh ieu contona geuning nu dagang Urang ge ripuh urang. salah sih Urang ripuh kana ge. Ripuh wae. Cuma da tiba heula panjang aing da lalasan can aya corona geus ripuh sih mah aing aing minta sangu sangu pangih mangin ka udah anjing asli tetap gitu urang asa ieu nya asa aneh jadi babasan minta sekali ge. anjing lah gitu lain gitu urang teh nya mikir-mikir ada cing teh keur naon kitu nya zaman corona kieu perasaan da geus ripuh sana corona oge ditambah ayeuna geuning nya tukang dagang areureun nu di pabrik tarutu tah mata ke ngulam di dinya teh gitu yang apa gitu sebagai tukang dagang cilok gitu Dagang cilok. tah we dagang cilok yang apa kumaha seluk belukna gitu ya perjuangan ti saprek aya corona eta gitu tapi kumaha ieu kejadian tina dagang cilok dah pernah kejadian naon kitu nu matak kapaling atawa Paling keur ngadorong roda pas pernah kieu nya Perihna. dagang cilok pas ini timnya. pas ini tah Pas ini teh paning sok aya nu dijegan kitu jalan butut. nah eta Teu nyaho jerona teh. Urang teh maju we kitu. iya Gejelik gitu anjing. Si roda teh gejelik urang keur ngadorong. wow Gejelik. Aya nu meuli, "Mang." kumaha tah Mang. Iya teh. Sampeurkeun. Saya cirok 5.000-an di kuah. Pas kurang bulangna dibukakeun, si pancina bulang. Si cilok teh pahe kabeh kana cai. anjing Teh lu urang bingung cat kumaha ieu. Ente sebelah kerna atau kumaha anu make sebelah kerna gitu. Lain ieu jadi kumanya si cilokna pan dina bulang bener panci. panci Disepan jadi itu dikulub. nah itu Tah di kulub kitu. Nah kijeul si cilokna teh kabeh ka oh jadi kieu ya meureun si cilok teh pan meureun da teh di kulung di luhur gini ku uap Pan disepan. kan pas edek ngoret gitu Lain ngoret sia teh anjing. lagi cencet teh nyaho tengah jegan teu apal. teh apa teh nya teh cek teh ke heula teh ieuna teh cilokna teh
goblok kabeh kana cai. Tapi utai emang. Nah, Utai gitu, cilokna gitu. Nah, bisa teh basana. Alah. Nah, pemirsa we kudu apal bisa uteina. Nah, udah. utai teh nah. Pas pedut kan. Aduh, Pedut tuh cik sensor itu langsung. Bahaya tukang edit. Anjing. Mana aya kudu aya gawe nang edit apa. Benar. Gitu. Jadi si cilokna teh keueum. Era aya nya bareng banget teh kumaha cek teh ieu. Ada geus bener kan. Kumaha cek teh. Itu anjing ulah kitu sih. Atuh kapaksa dijahitan heula kana karanjang nu kitu nih wadah nu kitu nya. Dijahitan heula tus-tuskeun. Terus kan. Untung bager meulin. Tambahan di tina 5.000 teh jadi malah 1.000 bager alhamdulillah. Tapi emang selain tina cilok naon fungsi? Paling pabrik lah saya Itu maksudnya di Bandung di Bandung. Kumaha lamun pan eureun ye kopi dia. Dagang teu henteu ning atau ngalaman atau kumaha jadi tukang ngamen atau ngoret di si jalan ning atawa jadi badut bogodoan nih juga lah aing lo bagusnya. Aduh anjing runtuh ieu panggung aduh.